Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui tapi wayahna moal dibarengan ku guru hidup nyaeta adi Uwa Maemi. Aki Ruminta langsung nyarita kitu ka Larasati lir mere jalan pikeun Larasati tumanya. Jeung bener we, Larasati memang gancang tumanya harita teh lantaran panasaran. Leuwih nati kitu manehna can ngarti kana maksud caritaan Aki Ruminta. Abi kira ngartos kana maksud cariosan Uwa teh. Nah abet nyarios kitu wa. Memangna ari emak guru teh kantos nyarios naon kitu ka Uwa? Tanya Larasati. Bari neuteup nganti jawaban ti Aki Ruminta. Malah lain Larasati bae anu panasaran teh. Malahan mah ambu Ruminta oge sarua, mata harita nembrong gilu ngomong. Bener pisan abahna. Naon atuh sababna eta Maemi moal marengan si Nyai? Nalika rek nyirepkeun mustika Malakasari kana badan si Nyai. Jelaskeun anu bener atuh abahna, ulah nyieun batur panasaran ieu. Cek ambu Ruminta. Tenang heula ambu oge Nyai. Jeung wayahna kudu ridho tur ikhlasnya narima jawaban ti Uwa naon bae oge. Kade entong jadi pikiran kana jero hate jeung pikiran Nyai. Gunakeun pikiran anu tenang. Tapi mun Nyai moal matak narima jeung moal tenang kana pikiran mah wayahna we kuwa oge moal waka dijawab eta pananya teh Nyai. Tembal Aki Ruminta anu bangun asa-asa arek ngajawab nyaritakeun sagarupana ka Larasati teh. Sarta leuwih nati kitu Aki Ruminta kapaksa kudu ngajelaskeun anu sabenerna ka Larasati ngeunaan Maemi sabab ceuk pikirna angger ayeuna mun dipindingan engke mah Larasati oge bakal apaleun. Ngan Aki Ruminta masih mikir jero naker neangan picaritaeun anu pas tur hade supaya teu nimbulkeun perkara sejen anu bakal tumiba jeung bakal karandapan ku Larasati. Tapi karek oge Aki Ruminta calangan arek nyarita deui ujug-ujug kurunyung teh. Aya jalma anyar datang, lalaki rada umuran, napasna masih keneh kerep bangun anu tas lumpat jauh. Sarta barang jol oge ujug-ujug ngomong, bari ngahegak sarta teu kungsi menta nginum. Heulah. Ki, aduh, cilaka Ki, cilaka. Maemi itu aya nu nyangkala Ki. Ceuk eta jalma sebut baik ngarana eta teh Kang Udung. Aki Ruminta ngagebeg geruas teu sangka eta jalma bakal langsung ngomong kitu can ditanya oge. Jeung can oge Aki Ruminta anu ngomong Larasati harita miheulaan cumarita ngandung pananya. Awakna meh-mehan ngagajleng ka pakarangan imah ngajanteng hareupeun Mang Udung. Kang Udung, anu bener nyarita teh Kang? Maemi aya nu nyangkala? Dicangkalak teh, dicangkalak kusaha Kang? Tanya Larasati hatena mimiti tagiur. Harita Mang Udung kadenge ngajawab. Teu patos terang Nyai, kusasana mah. Mung akang teh emut kene kana ciri-ciri jalmi anu nyangkalak Maemi. Jalmina teh ngangge acuk sing sarua hideung. Laraina ditaregos, jalmina teh aya tiluanana Nyai. Tiluan ke sahanya asa kungsi nempo jeung apal kana ciri-ciri eta jalma teh.
Larasati tuluy ngahulang mikir jero nakar. Nginget-nginget ciri jalema anu disebutkeun ku Kang Udung bieu. Lila kitu nate. Nalika geus lila mikir, Larasati ingat deui kana kajadian waktu-waktu anu geus kaliwat dina mangsa imah nama Emi anu ngajorag deh. Kumaha kajantenana eta teh Kang Udung? Ira waktos kajantenana? Larasati tumanya deui. Kieu kajantenana teh nyai. Tur tadi enjing-enjing kajantenana teh. Nalika akang bade ngabujeng ka sawah ngalangkung ka pelebah bumina Maemi. Akang teh bet nguping Maemi nuju adu carios laju tarung ngalawan eta tilu jalmi anu ngancam-ngancam ka Maemi. Lantaran Maemi teu ngawaler wae ditaros ku tilu jalmi eta teh. Cuk tilu jalmi eta teh cenah mana Mustika Ratu Malakasari teh. Sarta akang bisa ngabandungan eta kajantenana teh. Tur aya anu nganyawankeun. Teu aya anu nganyawankeun nalika akang keur ngintip teh. Lantaran da akang nyumput di balik tatangkalan di tempat anu hanggang. Tug dugi ka pungkasanana Maemi kapiuhan mastakana digedor ku beusi anu ukuranna sasiku panjangna. Ageungna teh sageung 2 ramo. Nya sarta sateras nama Maemi teh dicanda ku eta tilu jalmi. Anu duaan swantena teh kakupingna istri. Sedengkeun hiji deui mah swanten pameget kitu teh nyai. Jawab Kang Udung panjang lebar. "Ma guru," Larasati ngomong halon. Red ka Aki Ruminta anu harita jempe wae. Berbei. Si panon Larasati bijil ngalembere mapai pipina. Hatena galecok nganana Aki Ruminta bet teu cacarita mun aya pirasat kurang hade teh. Sabab nyaho Aki Ruminta mah seukeut panon batin. "Wah, paingan atuh hati abdi tegenah wae ti kamari keneh wah. Horeng bakal aya kajantenan anu teu dipihara, anu tumibakan ini guru. Abdi yakin ieu kajantenan teh tos katoropong ku Uwa ti saanggalna. Tapi kunaon Uwa teu cacarios Uwa?" Ceuk Larasati bedah cimata. Aki Ruminta masih keneh can cumarita. Ngadon ambu Ruminta anu ngomong ditujukeun ka Larasati bari nyampeurkeun kaburuan. "Tenangkeun heula pikiranna Nyai, geulis. Uang ngarti kana eusi hate Nyai, sok tenangkeun heula." Tapi abdi yakin Uwa Ruminta tos uningaeun ti kamarina keneh ngalangkungan panarawanganana. Yen Maemi teh bakal pendak sareng musibah. Larasati keukeuh nyarita kitu ka Aki Ruminta setengah ngadakwa. Nganah-nah teu ngabejaan dirina ngeunaan Maemi anu kiwari ngarandapan bahaya. Katempo Aki Ruminta rumengha terus kadenge nyarita. "Bener pisan Nyai. Uwa memang ti kamari kene oge geus nyaho Maemi adi Uwa teh bakal ngarandapan musibah. Leuwihna ti kitu adi Uwa teh bakal pinanggi jeung pati ditaropong ku Uwa nalika masih di dieu keur ngobrol teh ya." Tapi nah atuh Uwa teh nyarios ka abdi. Pami nyarios mah ka abdi pangenten sate kapola. Abdi bade nulungan Ma guru anu mayunan bahaya Uwa. Pami Kang Udung daya sumping mah ngawartosan kayan Maemi. Pangenten abdi teh lebeng we moal terang Uwa. "Nyai, memang bener pisan. Uwa memang geus nyaho. Geus nyaho kana naon anu bakal karandapan ku adi Uwa. Tapi tegeruh kasasa oge sabab bisi nyalahan. Leuwihna ti kitu teu dibejaan ku Uwa teh bisi jiwa Nyai goncang tuluy nekat. Nyampura we Uwa lain maksud goreng hate. Uwa oge teu bisa nulungan puguh taya bagean." "Ma guru, iya abdi mah, iya abdi." Larasati tungtungna mah ceurik kanyanyerian salempang ku kaayaan anu jadi guruna. Bakat ku cita-citana, bakat ku cinta-cintana kanu jadi guru. Larasati jadi we bedah cimata
tunggara taya papadana dina waktu harita. Aki ruminta nempokayan Larasati seperti kitu ukur bisa ngupahan kana hate Larasati anu keur tunggara. Saha anu teu nyeri hatena atuh ditinggalkeun ku guru anu dipika cintana. Leuwih-leuwih asa kakolot sorangan puguh Larasati teh geus pahatu lalis, geus teu boga indung, teu boga bapa. Kari-kari ayeuna kanyahoan guruna anu dianggap kolot ngaranapan bahaya, cenah aya nu nyangkalah. Dicangkala ku jalema anu boga tujuan hayang ngarebut mustika Ratu Malakasari. Baheula pernah daratang nyeun kaributan. Amburu minta bati gogodeg jeung ngajenghok waktu ngadenge Maemi anu nyangkalak. Abahna geuning angger wae dipindingan oge nyahueun. Tapi tina bibir batur. Jang Dudung tatanggana Maemi anu mere nyaho teh geuning abahna. Amburu minta milu ngahanjelukeun jiga nama harita bari ngarangkul Larasati tuluy diupahan. Ambuna kudu kumaha deui atuh da geuning serba salah. Bingung ka abahna oge. Di bejaan ti mimitina bisi ngabatin si nyaina teh engkena. Terus keteh ngadon nekat ngalakukeun tindakan anu teu make ugeran. Tapi ayeuna abah oge tadi nama arek ngomong ngan teu disangka-sangka Jang Udung datang mere beja. Nya nuhun we ka Jang Udung geus saat ngabejaan ngeunaan nasib adi Aki nyaeta Maemi. Aki ruminta tuluy ngareret ka Mang Udung anu harita gancang nembalan. Muhun hapunten we abdi Ki. Terus ngajantenkeun tuang putun ras tunggara. Jang Dudung teu nanaon. Teu kudu menta hampura sagarupa. Erek minum heula moal ieu teh bisi capek tita tadi ti barang jol teu nginum-nginum. Hayo nginum heula. Bari diuk heula tuh di dieu. Hayo diuk heula. Aki ruminta nawaran nginum sarta ngajakan Mang Udung sina diuk heula. Kabeneran ditepas teh geus nyampak aya cai asak dina bekong oge gelas awi wulungna. Teu hade mun kudu napik pangasih mah. Mang Dudung tuluy hanjat ka tepas nuturkeun ka Aki ruminta. Gek dieu tuluy nyecikeun cai kana cangkir awi wulung. Kregot nginum mending ngalek-lek. Tur dina kayan kitu teh Larasati diajakan ka jero imah ku Amburu minta. Jeung sanajannya Larasati meh goncang jiwana. Hate leutikna kumejot hayang indit nyusul-nyusul jalma anu geus nyangkalak guruna. Tapi aneh. Hate gedena bet teu merean jigana mah ku Aki ruminta di kepo Larasati teu turus ka lalanjoan dina tunggarana. Mang Dudung kadenge harita keur cumarita ditujukeun ka Aki ruminta. Nuhun pisan ieu Aki. Tita tadi abdi teh haus naker. Lumpatan ti haur pugur teh kot ka ngahega. Jaba di Batu Bawang mah abdi teh teu kosewan kana gawir bah. Hampir we ngagebrus kana sawah menang mopok. Bakat kurus abdi teh hoyong enggal ngabujeng ka dieu. Dugi ka teu ninggal tincakeun sagarupa atuh. Untung teu baru oge ieu indung sampean ti tajung kana batu. Ungkur getihan we wungkul Ki. Aduh, karunya teuing atuh eta Jang Dudung. Tapi keun wae Jang Dudung, labuhna Jang Dudung, ti tajongna suku Jang Dudung sarta getihan. Nya mudah-mudahan we sing jadi saksi kahadean Jang Dudung di engke poe jaga. Sing jadi amal hade anu gede, nambalan amal anu masih carang. Mawa Jang Dudung maotna asup kana kanikmatan. Sakali deui nuhun pisannya Jang Dudung geus saat ngabejaan ka dieu ngeunaan adi Aki. Muhun Ki sami-sami we Ki. Sarta ngeunaan tilu jalmi anu ngarapunan Maemi nyabit-nyabit ngaranini jalumpit anu miwarangna saurna Ki. Muridna jigana mah eta tilu jalmi teh Ki. Kitu nya. Aki ruminta narik napas jero.
Naon anu dijelaskan ku Kang Dudung bisa jadi enya. Eta 3 jalma anu nyangkalak Maemi teh muridna Nini Jalumpit. Jeung mun bener eta murid Nini Jalumpit, geus pasti yen eta 3 jalma teh anakna sorangan. Ngan pikeun Aki Ruminta can waka bisa nyimpulkeun secara pasti. Nah hadirina kudu gancang ngalakukeun tindakan atawa tetep cicing heula nungguan waktu anu hade bari nungguan Julfikar rengse tatapana. Mang Dudung kadengi harita cumarita deui. Aki, ieu teh saya sekirang sononya. Abdi teh seja mulih deui we ayeuna mah. Bilih kawengian di jalana. Sakali deui hapuntennya kasih Nyai tos nimbulkeun katunggaran ati. Jung atunya dijurungkeun ku Aki Jang Dudung. Keun ngeunaan si Nyai mah da geus jadi resikona. Sedih aran-aran ditinggalkeun kuno jadi guru mah. Si Nyai sedih, komo Aki leuwih peuri ditinggalkeun kuno jadi adi. Mohon Aki, abdi bade pamit we atuh kinya permios. Saterus nama Kang Dudung teh tuluy pamit mulang deui ka lemburna nyaeta lembur Haur Pugur. Bari hatena saparat jalan mikiran Aki Ruminta nah bet tayang ngalakukeun naon-naon sakitu nyaho Maemi aya nu ngaroga halate. Jeung sabenerna mah Mang Dudung teh nya urang Haur Pugur tatanggana Maemi kawilang geus conggah. Caturkeun di jero imah Larasati harita ngabangingik ceurik sarta jadi bingung kudu kumaha nyapi lampaheun. Hayang nyusul anu jadi guru tapi pada nyaram bisi ngadon cilaka balukarna cenah. Leuwih nati kitu bisi ngadon kalangsu jalan. Sabab can bisa mastikeun di mana lebah-lebahna leuweung gombong Guha Guntur teh. Tadi abdi nguping cenah eta 3 jalmi anu nyangkalak Nini guru teh muridna Nini Jalumpit wa. Hayu atuh wa urang jorak urang salametkeun ma guru. Bener pisan Nyai. Eta 3 jalma teh memang muridna Nini Jalumpit. Jeung daratangna kadinyana oge ditahan si Jalumpit. Ngan ieu teh wa teu bisa gagabah ngalakukeun tindakan. Komo ngajorag mah ka markasna si Jalumpit. Teu bisa. Sabab samemeh nepi ka tempat tujuan oge urang bakal dihalangan ku makhluk-makhluk gaib patalukan ini Jalumpit. Jadi moal gampang kitu bae uang ngalakukeun tindakan. Nyayeuna mah sanggakeun we ka pangeran. Adi uah guru hidup masih aya dina panangtayungan ti Gusti we salamet tina pati. Tapi engke mun Mustika Ratu Malakasari geus disirepkeun kana raga hidup. Tur Julfikar geus lulus dina tatapana. Nya hayu we urang jorag ka tempatna si Jalumpit ku tiluan. Ceuk Aki Ruminta mere katangtuan ka Larasati. Larasati tembong ngeluk tungkul bari sisimekeun balukar tina perihna hate. Nyai sing sabarnya wa mah yakin hidup pasti kuat. Turutkeun we kumaha ceuk si wa. Kabeh geus pasti bakal aya jalan kaluarna tina ieu masalah. Nyai tangtu sedih ditinggalkeun ku guru. Tapi komo si wa jelas-jelas lanceukna moal rido adina aya nu ngakalakeun mah Nyai. Tapi dalamun Mustika Ratu Malakasari geus diserepkeun kana raga si Nyai mah moal aya deui anu ngakalakeun ka urang teh meureunnan. Da sidik alatana nama pihak si Jalumpit teh hayang ngarebut eta mustika. Bener pisan abahna kitu, bener pisan. Kaharti ku abdi oge. Maranehna teh ngakalakeun urang lantaran hayangeun eta mustika. Dina mangsa wanci peuting sumanding peutingan poe kalimah Maemi bener we harita teh dipindahkeun kaluareun Guha Guntur. Laju dibarogod awakna, ditalian, ditalikung
kana dahan tatangkalan make tambang. Ugoe awak nama emi teh keur mageus kolot. Ayeuna ditibanan panyiksa, timimiti dipecut tub nepi ka ayeuna dipelak di luar. Awakna anu tatu pating sirisit perih katebak ku angin peuting. Panon celong bari haropak, bibir garing can manggih deui cai nginum. Dasar gopur, jalma anu keur ijid ka maemi teh kalakuanana bet sangeunahna pisan. Harita ngahaja mawakan dileutik eusi cai, teuing asa teuing atah caina teh diasong-asong ka maemi tapi ngan ukur ngabibita wungkul. Sora maemi beuki halon taya soraan, beurah balas kulapar jeung ku garing tikoro. Tuhureun mencik urang mah, geus puguh alatan nandangan panyiksa mah teu kudu dicatur deui. Menta cai, kuring halabhab hayang nginum, hayang cai. Maemi menta cai hayang nginum jigana mah. Naon sia teh Emi? Hayang nginum maneh teh? Kabita dewek mau cai. Cek gopur anu harita ngalejeg hareupeun maemi bari membawa pecut dina leungeun katuhuna. Kendi dicekelan ku leungeun kenca. Diperhatikeun ku nini jalumpit katut ku juminten jeung Nenek Sarimana. Ayo Emi, hayang nginum aku dewek dibere. Cek gopur ngucurkeun cai luhureun sirahna Maemi. Maemi terus calangan. Nandean cai anu saeutikna aya ngucur asup kana bahan. Tapi dina kayan kitu hiuk ceter. Pipina Maemi anu keur tanggah bari calawak teh terus dicepret ku pecutna ku gopur. Balieur. Beungeut Maemi anu jadi baraseuh ku cai teh terus ngabalieur ka kenca bari nyengir nahan ka nyeri. Emi, jawab sia kumaneh ayeuna. Kasempetan maneh hirup. Hamu lila deui deuleu. Di mana eta mustika? Ka mana murid sia mantogna deuleu Emi? Nini jalumpit masih can bosen nanyakeun mustika katut Larasati ayeuna aya di mana. Maemi anu sorana ayeuna halon teh kadenge ngawalon. Bari bibirna semu seuri ka nini jalumpit. Dibarung ku panon anu geus layu harita neuteub seukeut. Cadu kahulu-hulu jalumpit. Pasing aing digencet ku batu gede. Awak nepi ka merejel teu paduli teuing aing mah jalumpit. Anu penting aing ayeuna geus pageuh neundeun Rusia deuleu jalumpit. Maemi ngawalona tandes pinuh ku kaluwedeung salaku jiwa jawara estu waweg pageuh dina nyimpen Rusia. Setan alah sia. Teu bisa dibageuran deuleu beungeut sia Maemi. Dewek tita tadi nyobaan narawang bisi murid sia teh dihalangan ku lanceuk sia si Ruminta. Tapi lebeng panon batin dewek poekeun. Tapi sabalikna ceketeran batin dewek mah si Ruminta memang geus nyahoun sia aya nu nyangkalak. Nyahoun ti pihak dewek nu nyangkalakna. Tapi mana lanceuk sia teh teu ngutruk-ngutruk datang nulungan sia. Tuanion meureunan sieuneun ku dewek. Ku kituna sok buru setan. Geran jawab pananya dewek anu ecreg deuleu. Sabab percuma sia mertahankeun eta kayaan. Sabab nyawa sia bakal ngalayang moal aya nu nyalametkeun deui, moal aya nu nyalametkeun deui deuleu Emi. Ini jalumpit bari nyampeurkeun leumpang make iteuk wesi anu panjang liwat ti sasiku gedena segede 2 ramu. Kuring oge geus nandeskeun leuwih hade paragat nyawa tibatan kudu ngajawab kana pananya sia jalumpit. Ngeunaan lanceuk kuring naon gudana bet ditaropong ku sia jalumpit. Aing mah ditaropong sotenan. Nya di ditu bisa aya murid maneh koplok. Tapi geuning murid sia teh tetep teu kadeuleu ku dewek. Naon sia bet nyerenge Emi?
Jawab sia, jawab. Moal dijawab Jalumpit, kacape-cape nanya sia kai. Nu kieu mah ulah diajak ngomong wae nini guru. Kudu di kieu deui tah. Jak, hiu, ceter, brak. Beteung nama Emi anu tetela sarua geus barete garetihan harita ditimpah deui ku cepretan pecut ku Gopur. Pelengking, Ma Emi pepelengkingan awakna. Ngararasakeun kanyeri di pecutan ku Gopur. Tanpa bisa ngalawan sabab awakna geus teu walakaya bari ditalikung kana tangkal kai. Heup Gopur heup. Isukan deui si Emi urang talek ku kula. Hayu ayeuna mah urang tinggalkeun, antepkeun we di dieu sina sorangan, ngarasakeun tirisna angin peuting jeung ngarasakeun kanyeri sakujur badana. Mun si Emi kudu salamet, moal aya sato galak anu manggihan terus ngahakan kana awak rengkungna. Lamun kira-kira pimodareun bakal dibawa ku sato galak. Hayu tinggalkeun. Ini Jalumpit nitah eureun ka Gopur tina nyepretan ka Ma Emi. Lebok si Emi, wilujeng tirisnya, wilujeng ngarasakeun kanyeri. Gopur jeung Juminten katut neneh Sarimana sareuri seuri iblis. Mungguh sugema nempo batur tunggara teh. Sarta tiluanana terus talempang nuturkeun nini Jalumpit ka jero guha guntur. Jeung dasar dikersakeun ku Gusti. Nalika opat jalma arasup ka jero guha guntur, di luar ngadadak kadenge aya sorang ngaguludug disusul ku gelap katut kingkilaban pating kolenyai. Telila bret hujan meuni nyebret gedena keranan. Lir tanda alam milu sedih ningali Ma Emi nandangan panyiksa ti jalma-jalma anu jarahat. Awak Ma Emi anu raca ku tatu kiwari kakucuran ku cai hujan anu kacida badagna. Puguh we nambahan nyeri jeung perih nyanyautan karasana. Leuwih ti kitu Ma Emi kacida tunggarana jeung nyeri hate. Dina kayan keur kitu bet taya jalma saurang-urang acan anu nulungan ka dirina. Kang Ruminta, tulungan abdi akan. Pira aku teu nyaho anu jadi adi di rogala ku batur. Ieu aya anak akang gerageuing kabeh kasadaranana sina babalik pikirkan. Duh Gusti, tang tayungan abdi tina ieu mara bahaya. Tapi saumpamina abdi kedah maot ditandasa, abdi ridho tur ikhlas. Asal abdi tetep aya dina kapancegan, dina kayakinan ka Gusti. Ma Emi nyambat-nyambat ka Gusti sarta pasrah nasibna kanu Maha Kawasa anu geus murbehing ieu alam. Sarta ngagero batina ka Ki Ruminta sugan aya datang nulungan. Leuwih nati kitu miharep anakna Ki Ruminta memang kudu aya buru-buru anu nyadarkeun ulah kamalinaan jadi jalma jahat. Tapi dina kayan keur kitu euleuh waktos kabujeng see keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.